Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sejajo marita ngalalakonkeun hiji kajadian anu mustahil. Nyaeta hiji kajadian keajaiban Allah anu langsung katingali ku soca abdi nyalira. Aya hiji pamengkeun anu namina Rohim. Anjeunna teh gaduh panyawat apasia broka. Nyaeta panyawat kalainan otak anu ngalantarankeun anjeunna teh teu tiasa nyarios. Sok sanajan anjeunna teu tiasa nyarios, tapi anjeunna gaduh keyakinan yen dina hiji waktos anjeunna bakal tiasa nyarios. Anjeunna oge kawilang salah sahiji murid anu telaten jeung barikel. Rahim iya aya tawis katina di anu KKN ditampinya. Sok tapi. Atur nuhun. Sami-sami. Alhamdulillahim kenging rezeki geuning rohim teh nya alhamdulillah soknya diakine sing manfaatakeun nya. Dina hiji waktos abdi sareng murid-murid nuju KKN kantos ningal Rohim ngadoa di masjid nyalira. Doana kacida sedina lantaran abdi salaku guru SLB janten ngartos kana doa anu dibacakeun ku anjeunna. Ya Allah, mugia anjeun ngabulkeun ieu doa abdi. Hapunten dosa abdi ya Allah. Hapunten dosa ibu rama abdi anu tos pupus. Caangkeun dina alam kuburna. Tempatkeun aranjeunna dina rahmat sareng magfirahmu ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, pasihan keajaiban ka diri abdi. Bukakeun keajaibanmu ya Allah, supaya abdi tiasa nyarios, supaya abdi tiasa nyarios normal sapertos nu sanesa. Dina waktos paso sore, sadayana barudak rumaja lalaki anu sok bari sasa di masjid teu araya arangkat ka desa pikeun ngaluuhan acara Maulid Nabi. Rohim dikantunkeun nyalira di masjid pikeun ngabantosan ibu-ibu jeung barudak wanoja rumaja pikeun ngalaksanakeun pangaosan taklim di masjid saatos Jumatan. Sapertos biasa harita abdi numimpin acara pangaosan ibu-ibu sareng barudak rumaja. Sarengsena pangaosan eta rengse dina waktos eta pisan sareng-rengna rengse pangaosan tah keajaiban eta sumping. Rahim enggal keadaan. Mohon lagi pagina kan pamangkeun ini nuju ka desa. Abdi berbayar bagi sedaya. Abdi kan istri menyambik keadaan. Mohon Rahim di masjid sanes mah geus ada. Mohon Rahim enggal adan. Mohon Rahim enggalan adan. Mohon Rahim. Nuhun, mangga atuh. Nuhun ayeuna abdi bayaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Aku bingung Kak, ada suara adan. Kakuping. Kayaknya ini mah, sakana rohimnya mah. Rohimnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, saupamina abdi dipasihan keajaiban tiasa nyarios. Abdi janji ya Allah, demi anjeun nu bakal payuna sareng anu pamungkas ku abdi diucapkeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad